Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, Zat nu maha welas nu maha asih tur maha suci. Anjeunna nu nyiptakeun nu ngayugakeun langit-langit jeung bumi, oge anjeunna nu nata nu ngajaga nu ngariksa sadaya makhluk-makhlukna kalayan teu diiwalkeun nah kufur nah iman, sadayana dipaparinan rezeki kalayan kadar jeung ukuran anu pasti. Kukituna hayu urang sanggakeun hak ibadah ubudiyah sesembahan nyembah mungka Allah Subhanahu wa taala, sabab urang yakin jaga lamun geus tepi kana waktuna tiba kana mangsana balik mah pasti bakal mulih ka Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah urang sadaya dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala sehat afiat dohir batin, mugi-mugi salawasna aya dina panang tayungan iuh-iuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa nu haat kana ieu acara, insyaallah danget ayeuna sejak medar ngaguar ku mi'raj Rasul salat. Ku salat urang mi'raj. Teu karaos rupina di urang umumna tanggal 27 Rajab teh minangka dinten poe atanapi peutingna Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos nurutkeun panalungtikan mah eta teh aya kana 5 pamadegan anu di ringkes ku Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dina bukuna. Mung di urang panginten tos umum tos ilahar malah jadi hari libur nasional tanggal 27 Rajab teh anu meneranana eta teh tanggal 20 dinten Senin ya, dinten Senin. Anapun almanak nu sanesna 27 Rajab teh Salasa. Tapi da Rajab ieu mah nya sanes Ramadan, sanes Syawal, sanes Dzulhijjah. Janten rupina teu patos janten masalah. Di luar eta naha gaduh pamadegan 27 Rajab atanapi sanes 27 Rajab. Sadaya kaum mukminin, kaum mukminat percaya yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kantos di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu luyu kana dawuhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram inal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
al-ayah. Punten rada pagentos sareng ngadoa etanya subhanalladzi sakhara. Ya ma subhanalladzi asra. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat kahiji. Allah Subhanahu wa taala netelakeun Maha suci zat anu geus ngalampahkeun hiji hambana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Kami ngalimput atanapi nurunkeun barokah di sabudeureun eta tempat. Oge kami nempokkeun sabagian tina tanda-tanda keagungan jeung kakawasan kami supaya urang sadaya yakin yen ieu teh bagian tina kawasaning Allah Subhanahu wa taala. Tadi jadi dina surat Al-Isra teh tetela eces. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam teh ku Allah Subhanahu wa taala diperjalankan. Jadi Allah nu gaduh rarancang perjalanan lalampahan. Numawi diawitanana oge ku subhana, maha suci alladzi dzat Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kaum mukminin kaum mukminah yakin yen Nabi sallallahu alaihi wasallam teh ku Allah di Isra Mi'rajkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dugikeun ka Sidratul Muntaha. Yakin sadayana oge. Teu aya nu teu yakin. Iman sadayana oge, teu aya anu teu iman. Upami teu iman hartosna orang kufur. Lamun teu iman orang hartina iman orang teu sampurna. Najan percaya ka Allah tapi teu percaya kana tanda-tandana, sabagian tanda-tandana anu ditembongkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tangtos urang sadaya bakal kagolongkeun jalma anu boga codeka dina iman. Aya sababaraha hikmah tina kajantenan Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon wae nu kahiji nyaeta urang remen ngahartian Isra teh perjalanan lalampahan horizontal. Anapun Mi'raj nyaeta lalampahan vertikal. Horizontal nyaeta perjalanan di dunia di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Mekah, Al-Aqsa Palestina. Tah tidinya Rasulullah unggah hanjat Mi'raj ka Sidratul Muntaha. Subhanallah. Tah perjalanan Rasulullah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa henteu langsung ka Sidratul Muntaha. Ieu teh hiji siloka. Yen kamana wae urang iinditan, kamana wae urang nyaba, angkat-angkatan, ulah poho masjid. Sok we mangga bayangkeun ku urang, naon sesahna Allah Subhanahu wa taala ngakmirajkeun Kangjeng Rasulullah langsung ti Masjidil Haram ka Sidratul Muntaha. Langsung naik ka langit hiji dua tilu dugikeun ka pangluhurna. Cing naon sesahna? Da moal sesah kangge Allah masanes? Mohon. Tah urang husnuzon ka anjeunna. Rasulullah setar, upami teh namanya setar ti bumina ti Masjidil Haram ka Al-Aqsa. Al-Aqsa teh lir bandara. Tah tidinya nembe anjeunna teh take off. Iber ngajobantara. Ieu teh siloka pamirsa, yen indit-inditan ka mana bae ulah poho masjid.
ka Ciamis rupinanya upami urang nyaba ka Ciamis ulah poho upami teh mah panggih jeung waktu lohor nah di Tasik nah di mana gitu di luar kota pokokna mah di luar Bandung nya kangge urang Bandung ieu mah mampir heula ka masjid nah bade di Ciamisna nah bade di Tasik nah bade di Garut di dieu keneh di Malangbong pokokna mah ulah hilap masjid sabab masjid mah tempat deheusna hamba ka Allah Subhanahu wa taala sahebat-hebatna perjalanan Rasulullah ka tempat nu pangluhurna ku Allah dikersakeun wayahna mampir heula ka Al-Aqsa. Nu kaduana teu samata-mata Nabi kedah mampir ka Al-Aqsa kajaba di dinya aya barokah. Ku Allah teh dikersakeun eta tempat pinuh ku barokah. Hartina urang kudu bisa milih-milih tempat. Teu sadaya masjid kajaga kariksa kalayan hade. Usahakeun mampir teh di masjid anu merenah. Merenah sangkan naon sangkan loba berkah. Gitu. Dalamun ayeuna salah mampir ka hiji masjid, tangtu eta teh bakal santeuna manggihan rupa-rupa masalah. Naha eta masjid teh caina saeutik. Naha eta masjid teh WC-na kotor, jambana bau. Jeung sajabana, pilih masjid anu kira-kira merenah. Eta panginten siloka nama. Atanapi masjid anu memang karasa ku urang teh di ieu masjid mah asa loba berkahna gitu. Asa loba berkahna, asa gede gitu barokahna teh. Eta mah mangga uih deui ka diri sewang-sewang. Jadi usahakeun nyaba wae ka mana naha tebih, naha tepatos tebih, naha tebih pisan ulah hilap mampir ka masjid. Kangge ngalakonan salat-salat fardu teh wayahna mampir di masjid mana bae. Ieu teh minangka kakaren siloka tina perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam ti masjid ka masjid. Kitulah kirang langkung. Anu kaduana ayana Isra teh minangka pelengkap lah. Mundalna perjalanan teh rupina lamun mi'raj hungkul mah nya panginten tiasa kirang kumaha gitulah. Benten upami Nabi teh ku Allah di naon teh diisrokeun heula ka Al-Aqsa sareng langsung ka Sidratul Muntaha. Jadi ayana lalampahan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh ieu mibanda ajen yen teu sampurna teu afdol lah sanes teu sampurna teu afdol gitu sigana mah. Sigana teu afdol lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh langsung unggah ka langit anu katujuh. Numawi aya Isra heula. Gitu. Ieu mah tafsiran, tiasa laras, tiasa henteu nya moga-moga we laras. Gitu. Salianti ulah poho ka masjid oge Allah netelakeun pentingna perjalanan horizontal. Jadi upami perjalanan langit hungkul mah sok inggis ku bisi rempan kusugan loba jalmi anu henteu percaya. Da harita ge cacakan Nabi teh diisrokeun heula, seueur nu teu percaya.
Mung Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Saur anjeunna bujang-bujang dongeng Isra sareng Mi'raj. Malah leuwih aheng ti eta ge kami bakal percaya karena naon nu kaalamanku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah nu mawi pamirsa di antawis hikmah naha Rasulullah diisrokeun heula ku Allah Subhanahu wa taala sangkan teu kitu bae, teu dapon kitu bae perjalanan teh. Ujug-ujug we ka naik ka langit, tapi aya perjalanan horizontal heula. Jadi Isra sareng Mi'raj teh 2 in 1. Ngalengkepan oge ngaabdolkeun lalakon Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Salajengna nu katilu nu kadua ya. Nu kadua we nya, anggap nu kadua. Nu kadua. Isra sareng Mi'raj teh minangka perjalanan nu panghade-hadena. Teu aya perjalanan nu panghade-hadena kajaba perjalanan lalampahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika di Isra sareng di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Al-Aqsa ka langit anu katujuh. Teu aya lalampahan nu panghadena nu kungsi kaalaman ku hiji jalmi ku hiji hamba anging perjalanan Isra sareng Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanu mawi ngaguar medar lalakon Isra sareng Mi'raj teh tayalian kahiji hoyong kenging ilmu, nu kadua hoyong kenging barokahna. Margi barokahna ageung pisan pamirsa. Ageung pisan pamirsa. Dan nu kadua. Jadi nu kadua teh Isra sareng Mi'raj minangka lalakon hiji hamba nu panghade-hadena. Boh ukuran horizontal atanapi vertikal. Di Masjidil Haram ka Al-Aqsa perjalanan yang paling baik, hanjat ka luhur perjalanan yang paling baik, kitu panginten upami dicindekeun mah. Jadi Rasulullah ngalaman lalakon teh dua dimensi, dimensi horizontal sareng dimensi vertikal. Anu katiluna katilu ka opat ieu teh teu dietang-etangnya pokona mah punten we pilih lepat ngetang ya. Anu katilu atanapi ka opat, nu kaopatna Rasulullah diaping ku pangaping nu panghade-hadena nyaeta Jibril alaihissalam. Sakumaha kauninga dina sababaraha keterangan diuningakeun yen Jibril teh Roisul Malaikah. Sanaos aya nu netelakeun yen Roisul Malaikah teh nyaeta Israfil anu niup sangkakala. Nanging anu umum anu tos naon teh nu tos ilahar dina sababaraha kitab ditetelakeun yen Roisul Malaikah teh nyaeta Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakonan Isra sareng Mi'raj teh sanes wungkul mibanda ajen perjalanan terbaik, lalampahan nu pang hebat-hebatna, nu pang hade-hadena. Tapi langkung nanti eta nyaeta diaping dikawal ku pengawal pangaping anu pangsae-saena nyaeta Jibril alaihissalam. Sok we urang ayeuna ngalakonan perjalanan naha umroh, naha haji atanapi perjalanan-perjalanan anu sanesna. Eta teh pasti bakal ngarasa sugema lamun urang dikawal diaping ku anu memang ngarti kana urusan. Kudu ka mana, kudu make naon, kudu dahar naon. Pokona mah sadayana teh dituduhkeun ku pengawal. Dituduhkeun ku pangaping. Tah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam teh diaping dikawal ku Jibril alaihissalam.
Numawi insya Allah pasti perjalanan teh nyugemakeun nyaman tumaninah gitu sabab dikawal ku Jibril. Oge tutunggangan teh minangka tutunggangan anu panghade-hadena. Dina hadis mah disebatna teh cenah buruk. Buruk teh tutunggangan nu panghadena nu disiapkeun ditataharkeun ku Allah Subhanahu wa taala khusus kangge hambana anu pinilih nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih. Numawi urang ge upami hoyong lalampahan enak, hoyong lalampahan mantep, antep, genah tumanina nya pilih tutunggangan kendaraan anu nyaman, anu raoseun, nu ngageleser, tanagana tarik gitu ta. Komo di tol mah upami ngangge darat kitunya. Atanapi upami ngangge jet mah ngangge jet anu pang ageungna, anu pang hadena, anu pang mewahna gitu. Tah buruk teh minangka tutunggangan anu panghadena. Disiapkeun ku Allah Subhanahu wa taala mustahil mogok, mustahil naon teh ruksak sabab ieu tutunggangan teh disiapkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu mustahil aya kekurangan. Sabab Allah mah sampurna sagala-galana, zatna, sifatna, oge pada melanana, af'alna. Anu kalima Rasulullah SAW sate acan unggah ke tempat anu dituju, ke tempat anu pokok, ke tujuan utama, anjeuna mampir, anjeuna transit, anjeuna singgah ka mana? Dina hadis ditetelakeun ka hiji ka Darus Syuhada. Darus Syuhada teh kampungna para syuhada. Ari syuhada teh nu laras-laras syuhada lebet ka surgana teh tanpa hisab, tanpa azab. Langsung saur Nabi sakedet netra leuwih gancang tibatan kicupan panon. Panon karege muka itu geus nepi. Allahu alam. Ta Rasulullah teh mampir ka hiji kampung, ka hiji tempat anu namina Darus Syuhada, kampungna para syuhada. Mampir ya. Rasulullah mampir ke tempat-tempat anu sae. Nu kaduana mampir ka Al-Haud, Talaga Nabi, atanapi aya nu nyebat oge Al-Kautsar. Nabi teh mampir heula ka dinya. Talaga Nabi anu katelah Al-Haud. Insyaallah sadaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika rengse dihisab, rengse di mizan, ditimbang amalanana, sate acan meuntas nyebrang as-sirat nu aya dina dua tonggong neraka, eta teh bakal mampir heula ka hiji talaga anu disebat Al-Haud, Talaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi, sing saha anu mampir ditakdirkeun ngaleueut, insyaallah moal haus salilana. Gitu pamirsa. Mangga paminuju ngaleueut heula nya. Saur Nabi upami eta jalmi ngaleueut sanajan saeutik anu sumber caina ti Talaga Nabi, manehna moal haus salilana. Komo samemehna teh geus ngalaman mahsyar, teras disodorkeun kitab, ditimbang amalana, dihisab ya, dihitung amalana, dihisab amalana. Geus lulus tidinya lamun teh mah harek meuntas as-sirat,
dikadarkeun ngaleueut cai anu sumberna ti talaga Nabi, anjeunna bakal kuat. Margi ku Nabi ditetelakeun moal haus salilana. Mugi-mugi urang sadaya oge ngalaman kitu. Tah oge Nabi mampir ka Sidratul Muntaha. Sidroh teh bidara. Muntaha teh tungtung, hartina Nabi ningali hiji makhluk nu mangrupa tangkal, sidroh bidara anu akarna aya di langit kagenap, teras tungtungna muntahana teh deket kana arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Tah Nabi teh mampir ka tempat-tempat anu nembe ditataan. Hartina lamun urang nyanyabaan, nyaba ka mana bae, lianti ulah poho ka masjid, nya oge urang usahakeun mampir ka tempat-tempat anu memang tiasa ngahudangkeun rasa iman jeung kayakinan sarta deheus dekeutna diri ka Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna ulah ngahadiran tempat-tempat, ngadatangan tempat-tempat anu matak bisa ngarusak iman urang sadaya. Sanes teu kenging piknik ka candi-candi kitu teh. Ya, atanapi ke tempat pemujaan, tempat-tempat ibadah luar Islam, nah bisi ngabalukarkeun iman orang turun. Kenging ameng ka mana bae kenging. Ka Pelabuhan Ratu, ka Ancol nya. Mung kade bilih eta tempat-tempat teh ngabalukarkeun iman urang jadi turun. Da teu saeutik kapan piknik neangan hiburan teh sakapeung mah poho kana purwadaksi, poho kana tujuan anu utama nyaeta piknik teh sangkan urang leuwih deukeut ka Allah Subhanahu wa taala, lain sabalikna. Ta ieu teh minangka bagian tina hikmah lalampahan Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga bade jajan di kafe, bade tuang di restoran, di mana baik ngan hati-hati ulah ngadatangan tempat-tempat anu pimatakeun. Pamika Amerika teh mah sanes teu kenging ka mana? Tah tempat judi teh ya. Tapi usahakeun ulah nepi ka lalampahan urang teh indit ke Amerika, tapi balik ka lembur sorangan agama jadi rusak, keyakinan orang jadi rusak tak gitu. Ieu silokana. Jadi Nabi nalika anjeunna bade naon teh atanapi dugi ka tujuan anu utama, anjeunna dikeresakeun ku Allah teh mampir heula ka tempat-tempat anu sae. Da yakin upami urang mampir ka tempat Darus Syuhada, mampir ka Al-Haud, mampir ka Sidratul Muntaha, insyaallah ieu tempat, ieu keayaan, ieu suasana teh bakal ngahudangkeun galura iman urang sadaya. Eta nu pokok mah nya. Mohon kade ieu lalampahan ka mana bae sanes teu kengingan umat ulah nepikeun ka poho kana keyakinan urang sadaya. Piknik-piknik kan ulah nepikeun ka poho salat. Poho itu, poho ieu. Hayangna teh hiburan we. Kade ieu ka mana bae ulah poho ka masjid. Bade di hotel bintang 3, 4, 5 nepikeun ka bintang 7 mangga bae. Asal ulah poho ibadah, ulah poho salat nu pokok mah. Eta nu kaopat. Tanapi kalimanya tepatos dietang pamirsa. Salajengna lalampahan Isra sareng Mi'rajna Nabi teh dikeresakeun ku Allah anjeunna tepang amprok sareng jalmi-jalmi anu sarae. Anjeunna tepang amprok sareng jalmi-jalmi terbaik, jalmi-jalmi panghadena, pangsaena. Hartina naon hartina lalampahan urang oge bade ka mana wae insyaallah tepangan jalmi-jalmi nu saroleh, tepangan ulama, tepangan kiai. Komo upami di sebat we di Pangandaran nya, piknik ka Pangandaran.
Kalaresan di Pangandaran teh aya guru urang di dinya, mampir heula, sowan heula gitu, tepangan. Ulah poho da urang bisa maca, urang bisa ngaji, urang bisa usaha teh, aya jasa ti aranjeunna. Gitu pamirsa. Jadi tepangan jalmi-jalmi nu saroleh, tepangan jalmi-jalmi anu kungsi mere pangajaran ka urang sadaya. Tepangan jalmi-jalmi anu bisa jadi inspirasi kangge urang sadaya. Piknik ke kebun binatang ngan saukur mangihan sato. Tak ulah nepikeun ka kitu, sato dipanggihan ari jelema henteu gitu. Piknik ka Pananjung ngan saukur hayang ningali kunyuk atawa monyet. Tapi jalmi kahihilapkeun kade eta. Nya kahiji masjid, kadua jalmi soleh penakan. Komo lamun teh mah aya piknik ka kampung naon teh lah kampung syar'i nya lamun di Padang teh mah. Tah mampir urang teh kadinya. Sabab eta teh bisa nyimeuhan hate urang, bisa ngabaseuhan hate urang. Kunaon? Ku keimanan jeung ketakwaan. Insyaallah. Dilalakonkeun dina sababaraha hadis. Yen nalika Nabi Mi'raj unggah, ya. Anjeunna teh kahiji nalika lebet ka langit dunya, langit kahiji. Diketrok heula pantona, duka sageung kumaha pantona. Diketrok ku Jibril alaihissalam. Teras we saur khozin, saur nu ngajaga eta panto teh kuncena. Saha di luar kuring jeung Muhammad. Oh, pami kitu mah mangga dihaturanna lebet. Sabab kaula nu ngajaga geus dibere instruksi. Lamun aya nu datang tamu ngaranna Muhammad, wayahna panto kudu dibukakeun. Lebet Nabi Muhammad teh. Tuh. Tah di langit kahiji teh cenah pendak sareng Nabi Adam alaihissalam. Katawis anjeunna teh sedih kingkin. Teras we ngobrol sakedapan. Wilujeng sumping anak king. Wilujeng sumping budak bager. Nupang bageurna kitu saur Nabi Adam teh. Ditaros teh kunaon Abah, dugikeun ka sedih. Nyarek teh sedih kumaha cenah anak king. Dalamun teh mah Abah baheula teu salah. Teu ngadeuketan tangkal anu geus dicaram ku Allah Subhanahu wa taala. Meureun maraneh teh moal riweuh cicing hirup di ieu dunia, di ieu bumi. Da baheula mah di surga sagala genah. Tapi ku sabab Abah teh geus ngarempak aturan Allah Subhanahu wa taala, Abah teh jeung nini hidup diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Nya hirup di ieu bumi teh pan ripuh-ripuh. Matak Abah sedih gitu. Eta diantawis sapotong lalakona. Tos kitu mah. Unggah deui keketrok deui lebet ka langit anu kadua. Tah di dinya teh wilujeng sumping sen. Nabi nu soleh, Nabi nu bager, Nabi nu kayungyun, saur Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Ulak deui ngobrol sakedapan. Tos kitu teh naik deui. Aku Jibril teh cenah hayu buru cenah. Tong lila-lila teuing kitu mun ceuk urang mah. Naik deui unggah deui ka langit anu katilu. Penak deui sareng Nabi Yusuf. Nabi anu panggantengna, anu panggagahna teh sanes dugikeun ka jalmi-jalmi utamana kaum Hawa awewe. Nalika nyaksian wajah pameunteut dedeg pangadeg Nabi Yusuf alaihissalam sadayana oge teu aya anu ngembang kadu olohok mata simeuteun. Ya, mata simeuteun teh atuh teu ngiceup-ngiceup. Mangkani harita teh dipasihan apel. Sok cenah keuretan eta apel ku peso. Itu sabot nuju ngeureut tah ngalangkung Nabi Yusuf.
atuh sadayana oge hookeun ya Allah ya Robbana ieu teh malaikat naon ya sadayana dugikeun ka teu karasaeun maranehna teh geus ngeuretan leungeun-leungeun ramo-ramo maranehna sorangan awahingku kasep gitunya. Oh, da urang mah pan teu kitu sanes. Nya pojok urang ge nuju mesek kentang geuningan. Kurunyung urang datang teu matak ningalikeun wajah urang sanes. Nya ningalikeun ieu we. Dina salam lagi assalamualaikum, waalaikumsalam kieu we da bisi kakeureut kitu ramona. Lain teu hayang ningali salaki lain, kan bisi kakeureut kitu. Tos kadinya. Ayo cenah urang naik deui ka langit anu kaopat pendak deui sareng Nabi Idris ya Nabi Idris teh cenah nabi anu naon aya nu nyebatkeun asal usulna tadris teh cenah ti Nabi Idris. Jadi ngawulangkeun ngajarkeun ilmu aya guru aya murid teh cenah diawitan ku saha ku Nabi Idris Allahu alam matak darsun darosa eta teh cenah tina Idris gitu. Jadi insyaallah lamun aya jalmi namina Idris eta teh gaduh harapan nu gaduh nama Idris teh nu gaduh nami Idris teh jadi guru teladan. Jadi guru tuladan gitulah. Allahu a'lam nya cita-cita. Anu kalimana langit nu kalima nalika Rasulullah naik ka langit anu kalima tepang sareng Nabi Harun. Pengawal, pangaping Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa teh cenah cadel tah diaping ku Nabi Harun anu capetang tur alewoh. Jadi upami teh mah nyariosna teu pati bentes Kangjeng Nabi Musa teh dibantuan ku Nabi Harun. Nu kagenap Nabi Harun teh panginten nya ieu oge siloka. Yen jalmi teh teu salamina jadi aktor utama. Ya. Teu salamina jadi boga lakon. Teu salamina jadi presiden. Jadi gubernur atanapi jadi nomor hiji. Jadi ketum henteu. Tapi aya nu ngawal tah. Jadi suksesna ketua, suksesna presiden, suksesna gubernur teh aya nu ngaping. Contohna Nabi Harun alaihissalam. Panginten Allahu a'lam. Nabi Musa kedah dakwah ka Firaun. Direncangan ku Nabi Harun. Dugikeun ka naon anu kedah didugikeun luyu sareng titah parentah ti Allah Subhanahu wa taala teh dugi. Tablegna teh dugi. Margi dikawal ku Nabi Harun. Sok sanaos anger anu kakoncara anu moya nama Nabi Musa alaihissalam. Jadi dikadarkeun urang teh sebat we lah. Tetiasa jadi nomor hiji nya teu sawios jadi nomor 2. Atanapi nomor 2 ge henteu, tapi sing emut urang teh anu teh figur di belakang orang sukses gitulah. Jadi sukses nah hiji caroge eta teh pan dipengkerna aya istri, aya bojo, aya geureuh anu ngawa dugikeun ka si salaki teh bisa leres-leres naon teh manggungna teh bener-bener dugikeun kana puncakna. Sukses teh bener-bener kana puncak suksesna. Margi aya pengawal, aya nu ngaping gitulah. Ditakdirkeun urang teh henteu pendak sareng jalmi-jalmi anu sohor, selebritis tah. Tiasa pendakan manajerna atanapi nu sok ngadamel jadwalna. Teu sohor pan, teu sohor, tapi ingat jasana gede luar biasa. Tah pendakan nu kararitu ku urang oge. Beres di langit kalima unggah ka naik ka genep. Di langit ka genep sabada diwilujengkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepang sareng Nabi Musa. Kalamullah. Nabi anu tiasa
kalam sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Duka kumaha kalam nama. Tekedah dikumahakeun da itama sanes wilayah urang salaku manusia biasa. Ieu mah laras-laras wewenang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kalamullah. Beres sareng Nabi Musa naik ka langit nu katujuh. Pendak sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah kakasih Allah. Naon hartosna simkuring nataan langit hiji dugikeun katujuh. Oge nataan ya Nabi teh tepang sareng Nabi Adam, tepang sareng Nabi Isa, Nabi Yahya, tepang sareng Nabi Idris, Yusuf, tepang sareng Nabi Idris, tepang sareng Nabi Harun, tepang sareng Nabi Musa, tepang sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Usahakeun lalampahan urang teh. Lamun teh mah jauh kudu ngaliwatan. Sebut we 7 kotanya. Lain 7 mulut we. Urang kudu ngaliwatan 7 kota. Tak omat di 7 kota teh pendakan jalmi-jalmi anu gaduh pangaruh. Pendakan jalmi-jalmi anu gaduh wibawa komara insyaallah. Da cenah lalakon politisi mah kitu. Lamun nyaba ka dieu teh sok nepangan ka senior-seniorna. Sangkan kenging berkah politis lah gitu. Sangkan bisa nanjung, sangkan bisa manggung, sangkan bisa kuat gitulah jeung sajabana. Tah penakan ti saban kota, ti saban lembur teh. Di dieu aya kiai ieu, di dieu aya ustad itu, di palih ditu aya cekgu, aya jeung sajabana, aya tokoh-tokoh anu mere pangaruh gede luar biasa kana kahirupan. Pendakan insyaallah eta teh bakal ngahasilkeun rupa-rupa hikmah jeung kaberkahan. Entong ujug indit gitu langsung to the point ini teh. Benten sareng ngalayannya. Ngalayan nu pupus, ngalayan eta mah benten deui. Kedah enggal-enggal. Tapi sakintena ieu teh perjalanan rihlah komodi embohan ilmiah tah pendakan jalmi-jalmi nu saroleh. Lamun urang ayeuna piknik sebat we ka hiji kota nya. Upami nama piknik ka Jogja, ti Bandung ka Jogja. Usahakeun nu masihan nasehat teh urang ditu. Ulah nyanak ti dieu, ulah. Ustadna ge cenah langsung ti Bandung, ulah. Saena mah langsung ti ditu. Bakal kenging kaberkahan lah gitu. Mangga we bentenkeun mangga nya. Di urang umumna pan sok nyandak ustad teh ti dieu. Orang Bandung nyandak ustadna ti Bandung, orang Jakarta nyandak ustadna ti Jakarta. Tah mun bisa mah ti ditu. Insyaallah itu bakal ngalahirkeun naon teh rupa-rupa hikmah. Oge barokah insyaallah. Sanaos panginten sanes aturan resminya mung ieu mah dina raraga urang teh ngalap berkah saloba-lobana tina hiji lalampahan. Tina hiji safar, tina hiji perjalanan. Boh anu tebih atanapi tebih pisan. Boh antar provinsi, antar kota, antar provinsi, antar negara, ya, jeung sajaban. Ya eta. Kagenep kalimat tadi tanya, pamungkas pamiarsa. Ku Isra sareng Mi'raj teh Rasulullah kenging sababaraha oleh-oleh nupang hade-hadena. Teu aya oleh-oleh, teu aya kakaren, teu aya naon teh ngaranna mah. Aya teh oleh-oleh teh buah mata naon. Teu aya oleh-oleh nupang hade-hadena kajaba oleh-oleh Isra Mi'rajna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon oleh-olehna teh? Sakumaha dilalakonkeun ku Abdullah radhiyallahu an yen cenah ka anjeunna Rasulullah kantos ngandika fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Rasulullah teh dihadiahan ku Allah subhanahu wa ta'ala 3 perkara, 3 oleh-oleh. Naon wae? Mu'tiyas sholawatil khamsa. Anjeunna dipaparinan
leres di paparinan salat katangtuan salat fardu anu 5 eta oleh-oleh nu kahiji. Nu kaduana nyaeta khawatimah suratil Baqarah, pamungkas surat Al-Baqarah nya 3 ayat mah pangintennya tina naon teh amanar rasul non eta nya tina eta pamungkas mangga tiasa diaos 3 ayat panuntung pamungkas surat Al-Baqarah. Eta teh minangka oleh-oleh anjeunna tina lalampahan Isra sareng Mi'rajna. Ari ayat-ayat sanes mah ku Allah didugikeun ngalangkungan Jibril, tapi khusus pamungkas surat Al-Baqarah ieu mah minangka oleh-oleh Isra sareng Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Numawi dina sababaraha hadis anu sejenna diuningakeun yen lamun teh mah urang teu kabujeng maca surat Al-Qur'an, baca we cenah 2 ayat pamungkas tina surat Al-Baqarah. Sing saha anu maca 2 ayat tina surat Al-Baqarah eta teh lir maca sakabeh ayat-ayat Al-Qur'an. Masyaallah. Tatangtos ieu teh minangka barokahna. Jadi ulah hilap kana panungtung pamungkas surat Al-Baqarah. Margi ieu teh oleh-oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika ngalakonan Isra sareng Mi'raj. Hebat luar biasa. Ya, hebat luar biasa. Tiasa didawamkeun lah samemeh kulemnya, samemeh mondok. Aoskeun tah 2 ayat pamungkas surat Al-Baqarah sajabi ti Al-Fatihah sarang ayat kursi. Margi oleh-oleh. Oleh-oleh. Jadi sahur Imam Abu Hanifah mah ayat-ayat Al-Qur'an teh aya anu adzikru jeung al-mazkur cenah kitu. Aya ayat-ayat teh anu cukup jadi zikir, cukup jadi awasan hungkul, ya, jadi pepeling. Tapi aya oge anu mazkur, salianti pepeling oge ngandung ieu ayat teh keutamaan. Jadi lamun urang ngaoskeun ayat kursi, ngaoskeun pamungkas surat Al-Baqarah, ieu teh bakal ngahasilkeun rupa-rupa keutamaan. Lain saukur zikir, lain saukur pepeling, tapi tiasa ngalap berkah tina aosan ieu. Sapertos urang ngaoskeun ayat kursi. Najan sa ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nuju wirid teh ieu mibanda keutamaan anu mandiri. Mangga geuningan kapungkur sok ieu Kiai Haji Zainuddin MZ nya rahimahullah, anjeunna sok ngaheureuyan jamaahna ku ungkara cenah baheula sebelum menjadi wakil rakyat orang ini rajin baca ayat kursi, terus dia bacakan, kemudian Allah kabulkan dia dapat kursi, akhirnya dia lupa surat ayat kursi. Tah ulah dugikeun ka kitu nya. Jadi hartina tina ayat kursi teh bakal aya efek dampak pengaruh anu luar biasa karasa deheusna urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ta oleh-oleh nu katiluna nyaeta lian ti kahiji naon dipardukeun salat anu 5 atuh nu kaduana Rasulullah dipasihan pamungkas surat Al-Baqarah, anu katiluna nyaeta wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muhbiqat. Allah ngajanjikeun ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal mere pangampura sanajan dosa-dosa anu gede satungtung manehna teu milampah syirik saeutik oge. Jadi insyaallah sakumaha dosa urang gedena lamun urang teu kungsi
nyakutukeun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah urang bakal kenging pangampura magfirah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Tak iya oleh teh kakaren tina Isra Mi'raj teh sanes salat fardu hungku, tapi nu kadua leres. Nu kadua teh nyaeta pamungkas surat Al-Baqarah. Aoskeun kalayan dawam. Anu katiluna janji Allah bakal mere pangampura ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina sagala rupa dosa, kalebet dosa anu ageng anu gede, satungtung manehna teu migawe dosa syirik nyakutukeun Allah Subhanahu wa taala. Tak kitu pamirsa lalakon Isra sareng Mi'rajna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panginten teu kedah dilalakonkeun deui nya tina 5 teh asalna 50 keun we eta mah. Anggap we naon teh tos kacepeng ku urang sadaya. Aya peran, aya naon teh aya saran, aya kamandang ti senior Nabi Muhammad SAW nyaeta Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nalika Rasulullah nampi parentah ti Allah salat fardu 50 waktu ditampi ku Rasulullah mah. Mung nalika tepang ditepangkeun sareng Nabi Musa di langit kagenap memeh lungsur, saur Nabi Musa teh mun bisa mah tawar deui. Tawar dugikeun ka 5 waktu. Tos 5 waktu mah Rasulullah percaya diri sakieu ge geus hade pisan. Tapi saur Nabi Musa mah mun bisa mah cenah tawar deui. Sabab kuring boga irongan umat anjeun moal kuateun nya. Jadi hartina lamun urang alhamdulillah kuat ngalakonan salat fardu anu 5, hartina kahiji urang teh percaya kana ayana Isra sareng Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta panginten anu kaduana urang ngaestokeun oleh-olehna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika mulih tina lalampahan nu kacida hengna nyaeta Isra sareng Mi'raj nu mangrupa salat fardu anu 5. Sakitu rupina mah pamirsa anu sami-sami miharep dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hampir sajam ya ngalalakonkeun ngeunaan Isra sareng Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi upami teh mah di uihan deui nya, di uihan deui ya. Da tadi aya sababaraha poin anu teu disebatan hiji 2 3 margi nya panginten maklum lah. Jalmi namina oge nya pilih lepat nyebatan tak urang uihan deui. Jadi di antawis hikmah ibroh pangajaran tina Isra sareng Mi'rajna Nabi teh kahiji nyaeta tina perjalanan Isra anu sifatna horizontal ti masjid ka masjid, hartina urang teh salaku mukmin salaku umat Muhammad ulah poho ka masjid nya. Nalika di imah salaku lalaki salat mah di masjid, nalika nyaba ulah poho mampir ka masjid. Eta anu kaduana ari Isra teh ngalengkepan Mi'raj. Lamun teh mah Rasulullah langsung di Mi'rajkeun panginten nya lalakonna teh lalakon spiritual. Tapi ku ayana Isra mah hartina kedah aya naon teh pengorbanan tina fisik. Margi horizontal mah ieu teh siloka perjalanan dunia. Eta nu kadua. Anu katiluna Isra sareng Mi'raj teh nyaeta lalampahan nu panghade-hadena. Nah disebatkeun lalampahan nu panghadena sabab di dinya Rasulullah diaping ku makhluk nu panghade-hadena nyaeta Jibril alaihissalam, Roisul malaikah. Oge eta lalampahan teh Rasulullah dikersakeun mampir ke tempat-tempat anu sae seperti Darus Syuhada, teras naon deui Al-Haud, oge nu katilu nyaeta Sidratul Muntaha. Teras Rasulullah oge nu kaopatna ditepangkeun sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Nalika unggah langit 1 2 3 4 wah Rasulullah mendakan jalmi-jalmi anu paling berpengaruh
sealam dunia. Kahiji Nabi Adam, nya kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, katilu Nabi Yusuf, kaopat Nabi Idris, teras Nabi Musa, Nabi Harun, teras Nabi Musa, nu pamungkas katujuhnya eta Nabi Ibrahim. Ieu sadaya jalmi teh minangka jalmi-jalmi anu super, anu luar biasa. Ku kituna lamun urang lalampahan ka mana bae tepangan jalmi-jalmi nu balager nu saroleh supados jadi inspirasi kangge urang sadaya. Lain dapon kitu wae indit-inditan teh. Balik teh nyebutna teh duh capek cenah geus nyaba. Heuda bohongan teu nepangan jalmi-jalmi nu saroleh. Cobi lamun mendakan jalmi-jalmi nu saroleh meureunna alhamdulillah teu panasaran euceuk mah nyaba oge pendak sareng ibu itu, pendak sareng ibu ieu, pendak sareng guru itu guru ieu eta mah masihan nasehatna teh mani sae mani geunah katampina teh. Itu sanes. Sareng anu pamungkas tina naon lalampahan Isra Mi'raj teh Rasulullah kenging 3 oleh-oleh. Kahiji salat fardu anu 5, kadua pamungkas surat Al-Baqarah, khawatim suratil Baqarah, nu katilunya eta magfirah munggu Allah Subhanahu wa taala khususon kangge umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi oleh-oleh kakaren Isra Mi'raj teh sok sanaos lalakona geus kalangkung, geus kalarung, geus kaliwat nanging insyaallah kaberkahanana mah dugikeun ka ayeuna mayang. Dugikeun ka ayeuna mantangnya. Insyaallah teu aya oleh-oleh Isra Mi'raj anu laas, anu naon kitunya anu laas, anu liat lamun dahareun teh mah sok ayeuna urang bakal kurupuk upamina teh mah bakal kurupuk kulit, bakal dorok-dok nya. Da oleh-oleh mah eta paling lami saminggu gitu tah komo tos dibuka mah komo aya tulisan expire nama. Eta lamun tuangeun, lamun oleh-olehna barang, komo barang nate mangrupa gelas nate tara dipake-pake acan meureun mubazirnya. Abi janten emut ka rerencangan sok nyaba udar-ider ka luar negeri gitu. Nyebar nate kieu ka abdi Pak Ustad cenah. Abdi mah alhamdulillah sok nyaba ka ditu ka dieu ka luar negeri kapungkur memeh Covid. Ngan cenah eta oleh-oleh da seseueurna mah dibungkus keneh dina keresek. Can kungsi kasimpen dina meja, dina lomari, dina naon da geus pinuh cenah geus loba oleh-oleh teh. Tuh. Nya hartina oleh-oleh dunia mah kitu. Tapi oleh-oleh Isra Mi'raj na Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu 3 tadi dugikeun ka ayeuna tetep aktual. Dugikeun ka ayeuna tetep haneut, dugikeun ka ayeuna tetep mantang dina hate urang sadaya. Sakitu rupina mah nu tiasa kasanggakeun, mugi-mugi oleh-olehna Isra Mi'raj teh salawasna aya dina hate urang. Rasulullah tiasa salat ku Mi'raj, urang mah ku salat insyaallah Mi'raj. Mi'raj teh maksudna mah naik. Ngan naikna teu sapertos naikna Kangjeng Nabi. Tapi naikna teh naik martabatna, naik darajatna, unggah marwahna. Insyaallah munggu Allah Subhanahu wa taala. Da ku Allah oge sok ditetelakeun. Lamun aya jalmi anu soleh, Allah oge sok nyebatkeun di payuneun makhluk-makhlukna. Dugikeun ka makhluk-makhluk nu aya di langit teh sadayana nyebat-nyebat atanapi muji-muji, muji bebeakan jalmi-jalmi anu dipuji ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh si anu si fulan rajin salat. Tuh si anu rajin sedekah. Tuh si anu rajin nungtut ilmu, disebatkeun ku Allah teh. Allah muji kontan makhluk nu aya di langit oge pada muji eta jalmi. Insyaallah lamun nu aya di langit muji eta teh efekna bakal karasa ku urang nu aya di ieu dunia. Hapunten anu kasuhun bilih aya tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur nanda jembar pangampura cag sampeureun tunda alaeun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.